Waalaikumsalam. Kunaon barudak? Aduh si Wa bangun tos panen, Wa. Tas tempat-tempat wa tadi. Ngaran naon? Oh kalapa. Lain dah orang-orang jerami. Ya kalapa tuh ah. Mantap euy. Ieu air kalapa. Ya, sawah mah Jang. Aduh, hareudang atuh Jang. Abang geus dilabah di dieu, Bah? Abi, itu si Wa kamana? Ganti gering, dilalongo. Biasa we uang mah ka sawah. Terus ngawur-ngawur jarami teh Jang di sawah. Oh, Kaki dulu. Lah naon Wa ayeuna Wa? Naon Wa? Pare. Pare. Aduh, Wak, nyanak nono itu, Wak. Tinggal eta. Barudak tenaga hayang naon kami teh hayang katimu sarita nama jeung hayang nyen comro ieu teh. Tak ngalawe we teh kebeneran tuh. Tadi ngobrol aja Itu jabong tuh. asa kapita Nah. ieu. Ieu ai daek tatan Comro jigana cenah aduh. Eko Ieu air. teh ngantosan si Uwa lah teh. Eko air di caromro kita kuluba eta jagong teh. Jagong jagong banyak. dadakan. Wah, Ya. mau cangor ieu mah nya. Walah, ayo jadi sampai pabalatak gitu atau di dapur kecil satu jam tinggal di gelas nih nu bersih sendok kumaha nu jam udah Pakai orang masukan mah. aja mang sansan deh Nah, tadi ke di tiwaran karena iya di kaum kewe seorang itu diajar rapi coba diajar rapi nya sih. gelas pabalatak kita teguh sok asup tak jang gitu sendok kita menikah rasung tuh di wadahna tuh kalau wasan hari abang nggak sih lah dia Pak? Oh, si tadi kita nasi. Ya, sendesan muncul. Bang ceritanya kan kajang bisa gua kesawah Kan di teh. Di Sugan teh biasa we, sidang poe libur masuk ka dieu, cenah matak teh ditaroskeun. lain kemarin teh ningali tetangga di situ sawahna harurung. Nah tadi juga sarua eta sawah sekian uruk teh kebenaran dan kabagian uruk saeutik we alhamdulillah keneh teu kanu batur gitu kan sorangan Artinya mungkin coba kene nu kieu teh. lain sawah mah loba ti loba meureun disebutkeun loba da meureun teu diskutkeun saeutik aya we kitu da. Sanes teh. Ai di sawah mah pan geuning basok loba nu bogana nya. Ai melak maloba. Iya teh abahnya yang nyobaan di mana ya. Mawa ka itu meureun ke si Amu hayangan di situ. Si Amu ta jagong bawa di Jagong sawah. aya mah Wa. Oke, wa ka itu ka sawah deui jagong mah. Ngan ieu mah da nyoya si Abah tuh di dieu mah aya mah ditambahan di Tadi jagong. ge kabarudak teh ditaroskeun. Kemana cenah teh si Uwa jam sakieu can aya di hawu. Lain Wa ayeuna mah. Wah, aduh punten. Oh, sok. Ieu di mana ieu? Ah, di dinya biasa di Paragina. Tadi Wah, iya teh urang teh yang nyumpul Wa. yang nyumro. Urang rajin comro heuh. Ai daraek mah kitu mah negara weana dari wa mah capek itu. Sok we. Urang kita mangsansan jeung si Janisahnya. Nah, gue tarik nomor. Kuy lah taran bro. Nutupan ieu teh banyak. Oncomna aya kitu. Aya tadi teh meuli. Oh, aya. Mah jang nyambel kan kalarasan si Uwanya na sampe urang jieun comro we Wa. Baru sok ai daraek negara weana. Urang iya top pangarupkeun ieu urang ngana mah comro. Nah, cenah pararul eta ka rumah cenah leuh pararul cenah si Abah cenah yang Oh, iya. yang comro. Sok parsek. Cengek lagi cengek gadakan. Cilakon. Sekali ka kumana dicai we dicai meh teu kotor di dia. Eta nana. Bawa ka cai. Teu kotor di dapur. Mau sana. Ya, Kang.
kita bawa kabin dipotong aja juragan ambul. Pada si mangkok kali dia kita bawa lain dia. Badak dia. Ini dari tadi berenya. Udah nanti pepelakan kabin, gitu. Ada ini soalnya jadi. Yang dia yang tepang dulu. Sarwa. Ya, kagak tarik sama terjak-jak sukunya. Motor ayah belenyeng dayana mah dong geus ngarumakakeun bae kagak teh. Kono hari hate mah yang panggih jeung menjadi dulur tidak kumaha cenah meureun. Ya, kalau warna lah. Nah, enang pajarkeun cek baru dapat cenah euy. Si Wanda asa somong. Hate mah aya. Aya kana mobil. Carakeun wae. Wah, dirawe acara keun kagak bejakan apa? Siap, itu abah di palingan ke orang katanya barudak itu piraku abah jeung wah unggul barudak siap. Terus dikumat Pak, iya nah. Terus bersih. Ya bersih. Sok parut kurang ieu, kurang gerak proses. Yang isan tong ngesekeun kalapajang lah. Mana? Tong eta wetan hejo tah. Kana kampakna di dapur. Nya eta. Eta masih kalapa bet kitu jang isan mah atuh masih dawagan wae. Kumaha tuh resek ieu. Astagfirullahaladzim kieu teu ari-ari nita ai ka budak. Ngintu meureun ieu mah. Lain mintu salah jang isan mah sudah masih mah bet kos masih dawagan wae. Masih dawagan di dia ieu mah da kalapa kolot jang isan di dieu kita. Hah, ada salai gitu. Saya barudak ayeuna nya. Tuh, ieu mah da lain dawagan atuh. Tuh. Ya. Karang apa tuh dawan ini nyawan ayeuna mah wa. Terang teh kara jeung kara we wa. Da ayeuna mah. Sagala ge saya di warung. Mengalamina mah hese. Tah, ieu. Sek kalapa kolot mah. Nah, itu sedang jang katimus mah jang jeung comron. Ieu mah jeung combro meureun nya awalnya. Tuh. Iya, jangan kalapana. Tuh. Aing kawas misek dawagan. Itu. Pai eta wa caina tiasa dieut keneh. Biasa, soknya na kelas na dia. Jadi mah bakar ada amis kere ini. Dua bisikin. Nah, dia awalnya segala caina deh. Ayaan di butik yang isan. Nah, iya mah. Manfaatna naon itu wa? Kalapa cai kalapa kolot kieu. Cai kalapa mah seueur lah manfaatna mah pada terang. Muat ke naon gitu. Kuat-kuatkan tubuh. Karena tubuh kalapa awet ngora bisa.
Ini pan pada dikerok ya mau cerita mah teh di butik teh beli teh aya waktu surang ada mah eta mun bandreknya. Bandrek. Krik. Gitu. Wah di eta nya. Oh iya sok. Gula aja. Kasihan sana sini sana. Nyerang. Pak, Uy, pang nyokelkeun kalapala warek ngahurungkeun cenah. sok dikeun. Tah, tuluy itu. Comro trek di ian ya. Ya, paru di sini. Mantep ada comro di Kalapaan. Para tapi lagi ngesek peet deh ya. Baru dak ayeuna nama deh kebarisan ngaran kieu. Tuh padahal. Lari nu kieu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tehilap kabaraya Sunda channel. Patepang di sareng uaya. Ayeuna wa bade cara-cara ngadamel comro. Marud pakai oncom. Nah, pakai cengek. Nya kitunya barayanya. Tinggalkeun wa bade ngadamel comro buatan wa. Aing teh ngadukung mana Persib jeung Madura. Oh jelas atuh Persib. Awas ya. Persib. Insyaallah mang. Persib juara ayeuna mah. Ya mudah-mudahannya. Bangun apa, Bah? Persib teh ya. Ayeuna ge malam. Ayeuna kaburu muam bari nyeun bandrek teh. Cok atuh nonton Persib dari minum bandrek. Ayo cok bae kaburu mah. Saya mana? Bahan mah aya lapan tadi tas eta apa? Oh, iya Pak. Bangun nama mantes tuh. Kang Isa ngai buyung cayan. Atos di sian wah tadi. Oh iya. Oh nya aya. Ada mal naon wah? Nah cai atau Cai. ayam si teh nih sugan teh naraheur cai wah kasawa. Dah, iya yang cai dina buyung teh sok beda rasana teh nikmat. Cai dina buyung teh. Man, terus iya, terus aing teh ieu na, haruna. Wah terus sama sampel mah. Cobi samang tekan tambah ieu. Pamana ieu, kalapana. Yang bisa nu bisa teh deh. Ase mah kumaha bah? Bisa cobi ta bawang daun pang ieu kan, pang marsihan kan sareng ieu. Sareti lah. Di Salib, we. keuretan gitu. Ya, Cekap sekieu soebrina. kap. Mengit, Bawang daunnya sepuh. Satu, dua, lah. Aduh, cuma sekarang ini sudah indah. Nah, di Polres wa. Ai sampai mah jang isam kan sok aya pahangnya, sampai sok aya pahang. Tadi peras teh, kuat teh caina teh pada dibuang, nu pahangna teh. Terasina nampar heula saalit sampai acina teh dihanap. Caina mah dipikeun, tah acina mah hijikeun we di kana ieu na. Saya mah teu tangguh nya. Nah. Saya teh kan cai hungkul, pahang ieu teh lamun ngocomro mah. Terus diperes gitu mah raos gitu nya. Ya, kita sina eta we, sina ngendap sakedap.
Emang hijikeun deui ka dieu kana sampul. Kan cairna dipikeun. Dibuang heula, acina dialap. Sareng supaya garing combrona teh. Supaya kriuk-kriuk. Masak apa? Comro. Ini singkong berat. Ngarapuh naon tuh tua? Ah, ieu mah bang bodas salib jangan supaya rada sengit. Gurih. Yang isan ai Royko mana? Hilap puasa ya. Ya tuh abdi ngagale heula nya. Eta caket da. Ngagalehna beda ka warung wae sanes. Mungun di warung buaya karumplit sada Aya di araya sadana di nya. Ada di warung wae mah kulkas aya. Bae tos beres wa di parutna wa. Beres. Apa? Wah, kayaknya ai pada ngaragap mah teh pan pagawean dua teh tuh. Kelapaan ieu teh tah beresuna hijikeun sareng sampe anu keng meres teh tah ieu teh sakadap herang. Caina. Apa ini? Bikin apa cenah bah? Bikin combro. Mau? Nanti dikasih sama abah ya, nggak pedas combronya ya. Oh, abah mau bikin combro. Apa papa? Itu mama. Itu apa teh? Wah, aduh ya. Nah, jangisan merilami-lami teh ini pi warung tua teh ka warung teh. Antosan ieu wangsulan teh aya. Oh. Ya, tadi antosan sih tutup ke warung si ibu. Ada Bu Ai mah si gesit mah. Iya. Bari nutup Bu Ai mah. Itu buat tutup buka gitu. Wah, sareng kopinya Ya, gitu. hekin kopi lah. Cekap ya lu. Cekap. Teh naon? Royko-nya. Royko. Mantap. Tapi maksudnya yang menguasai dia orang itu. Secretnya. Oh, yang ikan itu pada mereka di Bu Ai sana. Ini segala ya. Yang ikan teh di Bu Ai balanya teh. Dua wah di dia di warung buaya. Bu Ai sana sana ya. Mungun eta nih orang gua gitu. Mager, Mang. Ibu Ai mah tiasa nganyuk deh. Oh, dari Dibayar sama engke we. kuat modalna Bu Ai itu. Bager. Sing gede miripna lah antara di dua teh. Komplit sebenarnya. Wah, hari ieu bari ka manakeun dia? Oh iya sanes ya. Ya. Iya mah tuh bari dibuang cai nama kuat tuh. Oh. Tak iya nu peheurna teh tan sok Oh, iya, iya. peheurna teh kana combrona teh tah. Matak teu raos teh eta nya. Ieu mah pan acina tuh. Iya. Kadiekeun acina mah. Oh. Wihkeun deui tuang gitu tuh. Tah itu aci sampe teh kieu. Nu disebat aci sampe tuh. Kadiekeun deui we supaya rada raos gitu. Maksudnya kebilang orang misalkan tenan dia panggepukeun. Ya abah bade ngayakeun oncom nanya. Si wow bagaya wae hayang nomro nih. Ah, teu da lebar. Aduh, di ieuan mah seungit, Bah. Seungit atau di Surawung. Bahasa Indonesiana naon, Bah? Surawung. Disebut kemangi teh teh nu kieu. Oh. Kemangi dengan bahasa Indonesia na.
baraya dengan dulang ieu ngacik ge. Dengan tangkal naon itu mah dulang Pak? Tangkal nangka aja. Kuatnya sabaraha tahun ya? Loh, ieu tos tahunan. Yuswa nama tos sabaraha tahun. Kurang ada mau cinteh ya nama water lah. Sungguh hujan. Kokoh. Sente uwa mah oh. Sente uwa mah minuman para ieu pajajaran. Oh. Minuman para bangsawan. Tehna di mana teh, Pak? Lah, ya memang metik. Masa? Oh, iya. Terus di Banten pun boleh. Kelihatan, Wak. Ada yang pada masak-masakan? Iya. Apa masak-masakan? Kurang bahasa. Harumnya. Kamu mau gak? Rasanya, Papa, rasanya itu penasaran Dede mau nyoba nanti. Boleh. Lagi dibikin dulu sama Wak Abah. Kamu coba terimanya gitu. Ayo, barang kamu. Nang Surawung. Tah kang obaraya Sundanya bari uang saheudang ge ge misur. Ayeuna cara-cara uang ada mau comrok. Carana. Nah, dilebetkeun ye. Si oncom sareng Surawung teh sabaraha 7 rupana teh tuh. Somro buatan Wak mana jangisan wadahna di luhur. Wak sana. Punten, Pak. Oh. Ah, bare Sunda. Mantan kita bisa air Laminya ada makhluk ya mah, Pak? rada lumayan jam ikan prosesnya sudah sabar mun lapar teh aduh sekarang Ieu mah tiasa umroh lagi juga nanti. biasa. Baraya.
kantun ngagorengnya wanya. Iya. Goreng, goraya ini lah. Kiwe uang bah. Kadaharan kada uang mah teu ka sanes apa supermarket iwen aya di kampung Jangisan lah. Gampang ngolahna nya wanya. Aya nu gampang ngolahna, simpel gitu lah. Itu nu benang ku suluh-suluh mah uang kiwe Jangisan. Jangisan teh kumaha eta teh? Damel teh. Damel. Pada bulan teh kumaha? Acan wah, teu acan amal deui. Acan. Hari rumah lamar atos. Alhamdulillah tos mung teu acan aya panggilan deui. Nyatu mudah-mudahan ya lah. Ayeuna geus boga papa aing ye, Gubernur Jawa Barat juga nya. Pada mah anu daramal teh kitu tah. Gampil digampilkeun ku bapak aing. Amin wah sugan gampilnya ku bapak aing banyak. Ya, ku bapak aing terutama meulnya anu tos garaduh ijazah gitu, kuliah gitu teh ulah deui ka ngalanggur. Tah gitu. Pepeuriheun wah sakola ge waktu TK. Sekolah SD teh paribasana. Mudah-mudahan nyawanya bapak aingnya merhatoskeun pisan nya. Yane ku bapak aing mah diperhatoskeun kanu tos garaduh ijazah. Kalau sekolah ulah deui ka ngarambih deui lah pengangguran teh. Amin. Kumaha we carana mah. Nembe dilantik cenah wa kamari. Oh. Di mana cenah dilantik mah? Dilantik nama ku Pak Prabowo, ku presiden. Ngan ayeuna teh aya naon diklat naon di ditu da Sanes di Magelang cenah. beres ta eta di Magelang Di mah. Magelang deui siga Nuhun. kita menurutnya eta menteri. Menterinya gitu. Oh, nama ku bupati pangita sareng eta gubernur ge di dinya sareng. Nya. Ong pada ieu teh teu sareng wakilna. Oh, gitu. Ieu na we hungkul. Jarona hungkul atulah wa. Pupuhuna lah intinya. Pupuhuna. menurutnya. Nuhun. Ini maksud kumaha we. Mang saten punten cek selek nih Johnson. Baik. Mang jalan beres di sawah teh. Alhamdulillah beres. Keur ngebonon ayeuna. Awit sama pada kupare ngan gagal tuna pabinihana Kemarin mah ku kampung teh kemarin tidak. kamari ku kampung. Ayeuna pada ku ieu ku di kebon ayeuna kebon bui. Kebonan. Ya, Ya, kasugan we atuh kuy mah mang jalan lah. da kuhuin mah ieu di wa sebelah sama. Ini ada hari sawah mah di sawahan we awon mang sansan. Biasa kudu kitu kali-kali di palawijaan gitu. Tahu itu mah kudu dina satahun. 2 kali ku pare kan sekali ku palawija kunaon we. Sok rasae. Wa pada ngopi mah satana di Ah mau mah. mah Gua mah mawa ka ngopi. Tuh baraya sak ye. Aduh. Aduh. Comro wa. Mantap. Tiriskan dulu wa. Duh, pedo mah ye. Ya, jangisan, yang cancan, yang depan, abah asak lah. Ini marontok gitu. Yang cancan, mang cancan, cinta. Gua mah yang cinta ya. Wa, ini marontok gitu eta comro. Mangga baraya urang ngaleut ieu ya, somro. Aduh, baraya Sunda jangisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sareng abah. Jang Aji ke mana Jang Aji? Bah, Bang, Aji. Ya aja teh nganter mamana. oh gitu. Tadi di telepon kau. Ayo tuh. Ayo, kemana baraya? Bismillah.
panas jang isan. Ada coplok. Wah teu kuat ya duh. Eta waos Eta. coplok. Mini montok itu wa. Comro teh. Biasa emang comro bebas nih icalun. Ngalah-ngalah sorangan ieu mah. Pokoknya mah teu memodal. Nyarebung teh. Kumaha Mang? Ini. Rasana Enak. Aduh eta. mantap. Ini ada sekieu euy. Comro edan. Mantap. Bismillah. Alah. Tah sakitu baraya. Iwa. Dina acara ngadamel comro ala baraya Sunda. Jangan lupa ulah hilap, di komen, diklik, di subscribe. Kitunya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comro baraya Sunda. Audio Jungle.